Sampurasun beraya sadaya anu disuklakna disikukna. Pamugi beraya sadaya aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina kasehatan, aya dina kabagjaan. Beraya di video ieu urang bakal ningali endahna alam, segerna alam, hejona alam anu masih asli. Ieu teh mangrupikeun dokumentasi video tahun 2012 ngeunaan pakampungan anu aya di Kabupaten Sumedang, nyatana di Cisoka. Upamina baraya sadaya linggih ka Cisoka ayeuna tangtos baraya bakal bariekeun margi Cisoka emang tos pembangunanana pesat pisan anu berhubungan sareng wisata saya pisan cocok pisan pamit mah baraya-baraya bade amengan ka Sumedang linggih ka Cisoka. Mung ku dokumentasi ieu tangtos baraya bakalan ngaraos atanapi ningalikeun perbentenan mungkinnya kumargi di video ieu teh mangrupikeun video dokumentasi tahun 2012 ya ngawawaas lah kumaha kapungkur di daerah Cisoka ieu sapertos kumaha diperbandingkeun sareng kondisi ayeuna anu tangtos benten. Tanpa panjang lebar, sumangga baraya tonton wae videona. Hayu urang wawaas ka mangsa harita tahun 2012 dina waktos umuran baraya sadaya dina nincak umur tahun sabaraha tah. Harita mangga diwawaas tahun 2012 di Kabupaten Sumedang, khususna di Cisoka, sapertos kieu kaenahna wilujeng nyaksep.